aya deui anjing eta nu pika sabeureunnya aki-aki anu ngalawan ka Padedi euy caritaanna mah alus euy nulung jelema koplok tah tapi sia teh euy ngomongna aki-aki nurus tunjung goblok kayang aing teh atuh lemah we anjing sia teh ngomong teh ulah popolotot goblok batur teh lain sieun koplok tah ku ngahargaan sarua-sarua jelema aduh aing mah sia mah tara ngopi merenya aki-aki goblok eta waos anjing mun sasarentengan goblok eta mah ngomong ka Padedi cik atuh aki-aki gelo sia teh kudu boga adab bisa eutik mah euy ngobrol jeung jelema nu pararenting teh ulah asa aing goblok lah eueuh nu jago di dunia mah anjing eueuh dina hiji waktu lamun kena apes mah jelema mah aduh aing karunya we sakitunya pokona mah alus niatna mah euy nulung batur tapi cara sia koplok ada cara berbicara sia teh anjing da teu asup akal di diri aing monyet